cager dia plat. Geus lah. Kuari geus ngeunaheun awak aing. Gara-gara kemarin aku dari diubaran. Hancur berarti eta obatna. Oh lah. Geus teu kawawa aing. Aing bukan preman aing. Mesti bara dia tadi ya. Oh lah. Mantep dari he. Bisaan dari ya. Ubaran aing he. Ngeunaheun kuari mah awak aing gitu dulu. Geus baru deui. Hebat lah obat alam memang. Oh. Woi dari duluan bae he. Aing ngomong ya. Mana lot? Kamari kan aing kan katimunya jeung preman tiluan. Ngajak ieu naon cenah perang kana urang eta. Kuari. Preman nu tiluan teh ya. Heeh, anu make topi pink terus make naon? Jabukna keriting tah. Oh, terus nu hiji dia aya baturan deui. Heeh eta. Ngajakan perang ieu mah yo. Ladenan ulah. Siap bae malot Perang mah. Geus cager kieu awak kieu. Aing geura hubungan preman aing yo. Oh, namun kemarin dikenaun gini dia. Gua yang hubungan ku preman dia mah. Oh, bonyok manehna. Mantap karunya. Sampai baru malah sudah peurup baru naik lot. Oh, kuari ada cager lumayan. Kumaha ge ieu? Ka mana ieu? Tangkeun tah. Jangan cirutulan. Oh, karep perang aya gegedeana. Oh, ayo ge. Oh, supaya karumpul kabeh heula lah. Oh. Pan ge urang serang pan nah. Oh. Mas ayo. Acak-acak markasna urang. Heeh. Bos kumaha jadi moal perang yuk. Jadi perang yuk. Tapi bingung ya pugu macan laporan ke bos besar ya orang. Laporan heula bae ge. Pugu di teangan hese jasa. Di markas di ditu di markas belah dia Tapi eta giran teu boga duit mah aya bae nongol. Ih atuh bos mah kitu kabeh ge. Oh, poya-poya pas kuari. Main dugem bae berarti lo berduit asana mah di markas mana ge. Kudu di teangan ta bos ta. Ngaguluntungan kamarana meureun ta bos. Teangan heula tah. Ayo siap teangan. Segar. Mana anak buah aing ya? Udah kemana ya laporan kayaknya? Kayak ka dieu meureun lah. Nyahoan dia ke markas besar. Tungguan kayaknya. Sadot, citruk amat. Oh, jeung dong anu piit di luhur bae. Ih, salah bae puguh nu dikukur. Dara ria. Kunaon, Bos? Eta bos aing eta. Sampura, Bos, sampura. Ayo sampura. Bos. Ih, jadi iya jing. Duduk ka enak ya. Duduk. Enaon dia mau buah segala itu udah yuk. Oh iya anak urang. Enaon yuk. Yuk. Terus jadi moal yuk kuari. Adanya jadi yuk. Udah di males tuh nah. Tiang aing teh. Jauh kabar ti budak kemana ya bingung ya. Terus kumaha nya ieu nya. Ieu. Jauh can aya kabar bae ti budak. Oh, ke teangan, urang teangan. Teh. Kan kudu ngumpul heula. Aku duaan bae mah paling jadian nu kebabalak. Malah aing kuat kuari mah. Ih. Jauh budak preman dela lembek jeung.
Panggil dia kemari. Kamari mas sengaja. Langsung ngomong juga. Senang. Atau hari Gus. Jangan apa? Ciut. Mau kata ciut gua hari mah. Woi, dari ya yuk, bro. Coba keseran yang juk yuk. Iya. Ini ngomong kamari teh nu diajakan perang teh. Kumaha teh jadi tuh. Kemarin nggak jadi. Terus Cuman budaknya cengarang lu. nyawa budak kemarahan aku yang diteangan. Aing mah bahas dendam aing. Di 2 kali aing dianiaya ku preman mis kabeh. Emang dia berani? Wani lah aing. Mau banu lah. Nah, onde sorry. Dia banget kos itu berani Masa kapre. yang percaya nggak dia? Percaya aun. Nah, preman ge koe. Juga lompat ya. Moal. Aing bisa ngompolong dia. Oh, dia tah mah. Jangan deh yuk, nan budak dah. Jangan mana yuk. Mau kebelah di tuh yang Ayo ayo. Ayo. Ayo, ayo. Hang glut ya. Iya bos orang ka dia ya bukan masalah jeung warga di dia orang. Masalah naon, Jack? Bubuh mah kamari budak lembur dia nu masalah kalau ya. Bener, Jack. Bos ngalu ngajak. Boga bos. Iya kapan dengar dia? Terus amat. Masaan Jack, coba ajar anak gua dia tah. Amat ketua ya kikian kayak gitu. Bos besar ya. Cicingan, cari cing, cari bos, maaf bos. Anak gua dia coba pegahan. Ih, ampun. Tenangnya tam urusan orang. Cuma Jack si dia nemuin masalah mah anak buah dia udah kieu. Si budak dia nah punya masalah ka urang. Awalnya kumaha ya bisa masalah kieu, Jack. Urang kamari dibayar 2.000 budak dia kira ku teuing sebagai preman urang ge hargaan 2.000. Nama pas tahun 2.000 dibayar dia. Kita iya urang budak dia. Sampeurkeun we kitu, Jack. Kudu disampeurkeun mah. Gak perlu orang perang tak bos? Perangnya. Oh, Ini pasukannya kurang teh urangnya. aku geus gampang pasukan orang make nih. Boga stok urang. Oke, saya. Ayo, Jack. Siap, ya, Jack. Siap. Coba anak gue tanya tuh si Cing bae. Sarerep tuh yuk. Siap. Kapan? Orang ka urang. Lip. Ih, si Konde estek bae asal bae. Ih, Lu anak kurang hantar. nah siga teka urus kieu jeung ieu anak jelema. Ih. Woi, ih, es bae. Naon jeung dia? Juga mah es bae. Ih, Coba nonggon budak naon emang? ini warnanya men. Naon naon? Ih, Dia mah es bae. Alulus aing yuk. Emang pas naon dia? Nges macul tadi di sawah. Waduh, kemana dia? Nges naon emang? Perang. Oh, terus dendam. Karena preman. Oh, kamar itu aja yang disurungkeun nya mah jeung si Cilut. Ya. Oh, Terus atuh kami lompat lah sieun. naon lompat. Budak mati luan. Atuh paket-paket bae. ya preman lembek ya pakai siun. Ih, Tunggus mari mah hayu ge balas dendam. nah lanjut. Pokoknya dia telupun dia Atuh. ketemu dia. Suk, aing mikeun ya, aing ngising aing. Ngising meong sudah Oh, aing nyusul. Oh, ya. Jelas dia patrol. Woi, daerah sabut lalat itu. Iya, Jack, saya. Iya mah budak lemburan dia doang nama. Kamu sedia ya? Sikat ya, Jack. Ini awas woi. Awas woi. Awas woi. Anak kami dia. Woi. Ulah hek deugel, sok ngalunjak. Woi.
Woi, Iya udah ya lemburan dia ya. Kabur ayo. Woi, tolongan aing woi. Woi. Woi, tolongan aing woi. Luar. Woi. Yuk Dario. Sebel amat nih Dario. Mana gua nih Dario. Terus gimana ya? Jadi mau ulang. Jadi. Tapi dia ngecager kan. Enggak siap yuk kori mah untuk perang ge. Hayu, cager kori mah tuh. Sebar deh yuk. Nah awak aing. Berarti misi orang kok misi balas dendam. Oh lah teka aci aing mah ke kamari aing si Koni ngomong surungkeun terus sawang. Ieu tonjokan deh. Dua kali yang gini ya. Untung banget tuh kali tiru kali dia. Aing teh ya. Support yang nunjukkan preman aing. Kuat aing. Pisan tuh jeung dia gutna. Enggak apa aing kamari mah. Belagaan we kamu udah kesini main wadi. Nah, awak be gede. Percaya aing mah dia. Enggak dukun lah bae. Lah ke kamari ampun-ampunan bae dia. Dia ditonjokan aing. Ieu aing. Aing pe ieu pan ke kamari ge. Terus orang nang kemana ya, Plek? Ya, aing yuk di mana teh budak teh? Premana? Kemana nih? Biasanya di mana sih untuk ada saha? Udah. Ke kamari orang yang ada teh nya. Kamari aing ada lo. Di belah itu, belah tidur. Terlempang bae. Gara-gara nama dia sih Plek. Kami benukeun nama. Kumaha dia mampura, enggus. Ulah dieu deui masalah eta mah. Pokona mah urang perang. Dari ayeuna perang pikieuan bae. Kalulun amat jing kaduluna. Yang heula dina tampangna. Oh, Nyali bos. si emangna ge. Manusia aing leun arah tuh lihat yang nonjok di lemah ya. Garan mah aing mah, garan mah. Ulah maksudnya atuh yang nonjok dan mah. Pacarkeun atuh ieu hayang digaroan gitu. Buk berintik ngerti boy. Bener. Ayo. Ayo, dia bae mamal iyo. Ayo gas. Siap-siap lo ya awak ya. Kuat aing yo. Main jalan. Aing mah rada mamang jeung geus sampai dia trauma aing. Segera urut kamari aing 2 kali. Terus dia nuk kemana? Malah aing ngomong Awak dong gede. Ya, itu jelas pan tadi mah ajak-ajak bae. oh aing ditu mah pede, wang pribadi mah ngadeukeutan mah. Trauma aing ngaringgis sariun. Jelas. Usah darah bae. Kamu sedih dulu lah. Oh, menangkeun oh, bahas ngendam aing. Ngawuhan di bae sama orang. Lawan Darawia. Oh iya bos lawanna. Udah belek Jack. Oh, Jack budak kurang. siap bos. Dia bosna. Soson. Berulah di lembur aja. Penampangan gitu. Dulu kumis aing yo. Semacam dia. Dia iya. Gue geng dia. Oh aing, naon dia? Yang musik ulang musik anak buah aing. Buku dia nu musik. Emang dia bosna? Oh, ya.
bos ngaburayut gitu botong. Jack, iya dong musiknya Jack. Bos. Sikat Jack. Sikat. 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 Udahkan. Angkat cuk. Sepatan ke bawah iya jing mah. Woi, mau hajar. Dia bawa dia. Ayo kita makan dere udah. Bos, di bang burat. Dane. Dikon. Coba jalannya. Bos. Ampun. Bunga tangan ditukun banget. Coba dulu. Sok degel dia mah. Berimpi. Oh, ampun ah, euy. Bangor ya, lumur batu ya. Aduh, ampun. Geus tobat dia kali itu. Wah, nya balik orang ya. Bukan. Ayo, Bukan deh. Bangsat anak gua aing mah kabur beregog. Aing di kebukan warga sorangan bae ngomong nama tolongan aing punya bantuan. Bangsat dong eta tato bae lu loba. Bangsat dong anak gua aing. Beonyok awak aing lagi di kebukan. Sekarang aing amat di patok naon nih. Tolol budak teh. Tinggalin aing begog lain diserang maju malah mundur lompat goblok. Awak